Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kumaha Jaka? Menang informasi teh? Tanya Pak Ubun bangun penasaran. Ngobrol ge. Sadayan off the record Pak. Teu kawidian diberitakeun. Malih abdi ge satengah diusir wangsul teh. Nah. Sieun kasuat-suat yang nama. Upami putrana aya dina koran teh. Eleh teuing kudu nyaram atuh. Ya. Ulah kapielaan ngobet ieu masalah. Misterius bangun namanya. Dikitukeun kudu nunganana Jaka ukur ngahehe. Kusabab ngomong teh bari nakolan meja ku pulpena. Sareretan katenjo kebul haseup tina roko Pak Ubun. Kecap kitu teh hartina hiji instruksi yen maehna kudu terus nyusud tayak kecap off the record jeung naon wae oge. Dogi, wayana kagoben. Di bagian dokumentasinya kumpulkan clipping berita-berita pembangunan, utamana pembangunan masjid. Salian eta wawancara khusus kirana tina mingguan PPTA jeung berita-berita sosial ngeunaan sumbangan-sumbangan ti masyarakat. Mun geus aya kumpulkan tina meja Bapak, kumpulkan. Dogi wartawan kabudayaan katenjo ungeuk. Rey Jaka ngesang. Hartina mun Pak Ubun geus nitah ngumpulkeun hal-hal nu geus kaliwat, dirina kudu nyusun tulisan nu lengkap ngeunaan masalah eta. Mitra kaum dangu beres masrahkeun rubrik tetap ngeunaan masalah mancanagara kenceling Jaka Indit teu pulih ka Pak Ubun heula. Jaka tenjo keur uplek nelpon ngan di tempat parkir rada lila pedah loba motor nu ngaharalangan jalan keluar. Tah dugi kadinya nya Mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Apal keneh Jaka jalan ka imah bibina kirana teh. Nu jadi patokan nyaeta aya wangun imah nu memper-memper masjid. Breh deui sawangan zaman bareto harita kirana seserian. Cek Jaka teh ari ieu arsitekna pasti urang Quraisy kitu. Bareto basa jeung kirana mimiti kadinya. Kakarak 3 kali Jaka diajakan ka imah eta teh. Unggal kadinya kudu wae dititah nungguan lila di kamar semah. Da kirana nama uplek wae di jero ngobrol jeung sakapeung sok kadenge seurina manirangu. Kaayaan imahna teu robah. Cara sakitu lilana ka tukang. Keur Jaka kungsi ulin kadinya. Ngan bedana teh ayeuna mah taman di buruan imahna bangun henteu kapalire cara bareto. Mitra kaum dangu. Lantaran teu make bel, Jaka ngatrokan panto lebah kacana. Henteu lila bray pantona teh muka, bibina pisan nu mukana teh.
Kaciri mahena pohon deui ka Jaka da bangun anyar pinanggih nejo manehna teh. Pangitan ibu hilap deui ka abdi, cek Jaka bari munjungan. Sumohon, saat teh ieu teh. Kapungkur sok sering ka dieu sareng kirana. Oh, Jaka, pokna. Jaka rada hookeun basa nenjo paromana kawas nun teu sedih. Boro-boro jiga nu kapapatenan mah. Boa lain indung na kirana. Kitu cek pikirna. Dina mangsa harita. Ongko disidik-sidik mah asa teu pantes jadi indungna. Ngora teuing ieu mah. Jaka dibagiakeun teh di ruangan tengah. Imah teh teu alus ngan kulantaran bisa anu ngaturna katenjona garenah pisan. Bisaan pasang petana tepi ka eueuh hiji oge barang anu teu merenah cicingna. Dupi ka kirana teh wargi, cek Jaka sanggeus rada lila papahareup. Manehna henteu nembalan kalah tungkul jol deui kacurigaan yen manehna teh indungna. Pun alo pokna. Dupi raka teh ka pa digunakan nepi ka istrina. Kaduana oge henteu. Aritos. Tapi Jaka, bibi teh tos diomat-omatan pisan ku Kang Adi. Cenah teganging sasanggam sareng wartawan. Anjeuna alim hal ieu janten dongeng balarea. Anu ngajeblag dina koran-koran. Bibi teh kadasieun. Kapan bibi ge uninga? Kumaha hubungan abdi sareng kirana? Tah, janten sanes hartosna abdi milari beja kanggo uar-uarkeun dina koran. Mun abdi hoyong terang sote tina hal jujutan anak kirana. Sawios tos teu aya di kieuna oge abdi mah moal oleh deudeuh ka dirina, cek Jaka satengah ngolo. Bereh banget dia dina pikiranana. Kabogohna nu ayeuna ngaranna teh dia mahasiswi di Unpad. Ingat we basa eta dia teh ngomong ayeuna Kang Jaka nu dia cenah sanes nu kirana deui kitu. Keun wae ngabohong oge cek pikir Jaka. Da ieu mah bohong bisnis. Akon-akon wungkul sangkan panalung ti kanana sebagai wartawan bisa tina kanan. Mitra kaum dangu. Cacap Jaka ngomong kitu pok bibina ngomong. Enjingna saparantos kirana beres dikurabkeun. Kang Adi ipat-ipatan pisan sangkan ulah sasanggam sareng wartawan. Margi saur anjeuna wartawan teh teu sami. Aya nu resep ngageng-agengkeun gosip, aya anu memang ngaberitakeun sagarupina kalayan akurat. Kang Adi inggis tilarna kirana teh janten hiji isu anu sapertos dianggo dagang koran. Ngadenge kitu Jaka seureuleutik. Ras ingat kana caritaan Bondan, tukang nyeunan rubrik tetap. Cenah hiji mangsa adiguna kungsi datang ka kantor ngan ukur pikeun ngaralat jawabanana kana pananya wartawan ngeunaan bahan bangunan nu dipake nyieun masjid
jeung dana keur sumbangkeun ka rumah yatim piatu. Memang hati-hati pisan adiguna mah. Dina nyang hareupan wartawan teh. Moal. Abdi mah moal kanggo uca acehkeuneun sanggem abdi age. Sanggem abdi oge moal. Sing percanten bibi ka abdi. Ieu mah tina ku kapanasaran wae sanggem abdi oge. Nyaan eta teh Jaka. Upami nyaan Jakanya ka Biduri. Omat, ia sanes beja-bejakeunan kanu sanes. Sanos Biduri oge sanyana mah hoyong pisan ngadongengkeun hal anu sanyana teh. Tapi kedah ka saha? Kepada siapa bibi bercerita? Cek bibina. Nu ngakukeun ngaranna Duri. Maksudna teh bibina Kirana. Nya bibina we meureun. Da Jaka ge can apal eta saha-saha nama anu sabenerna. Pikeun Jaka geus taun-taun nu ka tukang wawuh kakaraeun nyaho ngaranna teh Duri. Cek pikirna sanajan umurna disaluhureun manehna ku geulis atuh cucuk teh. Nya Duri ngaranna teh nu artina cucuk. Heueuh nya. Geus kolot oge geulis keneh. Ulah sampe ka apa panggih jeung manggang bahaya gitu. Cek Jaka na jero hatena eta oh manggang. Cagar. Cek Jaka na jero hatena. Geunah meureun katojos ge ku Duri koneng jeung demplon samodel kieu mah yeuh. Cenah bari panon kalalakianana rada nyimpang kana tali kutangna nu nembongan sakedeung dina deukeut dadana. Manehna kawas nu terus rasa terus menerkeun kutangna. Upami Kang Adi uningaeun yen bibi nyanggem ka Jaka. Oh no way. Teu mustahil ieu mah sareng sapangeusina bakal dibantun deui. Enak. Masa teh kumaha bi sapangeusina kumaha? Ini rumah sama isinya diambil lagi sama dia nanti. Nah, da kagungan anjeunna. Cek Biduri. Beuki rieu teu ngabadunganana mitra. Tetela ramijud kahirupan jelema nu boga pilatungtung Bandung teh. Tapi Jaka teh leh geleng terus nyesedek beuki nyong serong hayang nyaho kahirupan nu sabenerna nasaha atuh kirana teh. Mitra kaum dangu. Telila kurunyung aya lanjang mawaci kopi 2 cangkir jeung karoket sababaraha hiji diwadahan dina pisin. Sok ditendeun dina luhur meja. Red Jaka kana bibir Biduri imutna nu ngirut mata kabita. Sok dileut heula, sok Jaka. Mohon atur nuhun. Sareng sadi dieu teh? Duaan weh. Sababaraha jong-jongan mah Jaka balem. Manehna ge cicing henteu nyarita nanaon. Ngan meus-meus menerkeun tali kutangna. Nu nembongan wae. Isuk-isuk keneh bet geus kukurayeun. Rusras kabintang film porno. Awewe galeyeun wungkul, gareulis mata ngahudang birahi wungkul. Asa jadi James Bond we harita Jaka teh sanajan ngan sakedeung. Hirup teh perjuangan karaos pisan ku Biduri mah, cek si bibi geulis ngamimitian muka carita. Jaka ngabandungan bari tepetot netep bibir anu kareueut. Sakali deui sanes kanggo pemberitahuan ya. Bukan untuk berita ini bibi bercerita. Jaka. Masya Allah, nah kada susumpahan seperti si unyil gitu abdi teh. Biduri. Cek Jaka.
Manehna seuri dikitukeun teh. Jaka ulah nempas sabut biduri cacariosnya. Semohon mangga. Mun aya pertanyaan nanti saja. Upamitos anggeus bibi nyanggem. Deal atau tidak? Semohon setuju. Deal. Tekaci nempas mun bibi nyanggem. Najan cek Jaka papaling pangsarang kanyataan. Semohon siap. Deal. Regot mehna nyuruput heula cikopi na. Bangun kacida nikmateunana. Hate Jaka keketegan tepupugu. Kawasna keketegan kudua kutilu. Keketegan kutali kutang juga nama. Jeung dongeng anu can dikedalkeun. Bibir kareueut kabasahan ku cikopi kalah beuki amis ka tenjona. Bibi kapungkur hiji wanita tuna susila. Entong naroskeun naon margina bibi tiga berus kana dunia nu sakitu hideungna. Angan perlu kauning aku Jaka. Bibi teh lulus SMA teh nembe bibi tiga berus kana dunia nu malegmag teh. Cena bari reg eureun heula nyaritana. Jaka teu wani ngomong, mahna nyelang ngarenghap. Terus ngarahuh bangun berat. Di dunia bibi sanes sorangan. Nya sakamar teh sareng indungna kirana. Cenah kuring jeung manehna teh siga bebelahan terong. Sareng kamamana tara kantun. Atuh dina nampi semah oge tara geseh. Mun bibi opatan piranti namina teh oge opatan. Hemang dah boh indung boh bapa beda malih henteu bau sinduk-sinduk acan sareng piranti teh. Nanging duka kumaha atuh? Pedah pada nyebat sakarupa bet silih pikanya sareng manehna teh. Mun padang narima kasesah teu aya anu disumputkeun, teu asa-asa silih tumprakeun, silih kadalkeun. Pamustunganana mah silih tulungan. Dugi ka hiji mangsa piranti sasanggem. Yen manehna teh kakandungan. Tiasa diwawaas panginten ku Jaka oge. Lamun pelacur kakandungan kadah kasaha nyuhunkeun pertanggung jawab. Kadah kasaha nyuhunkeun pertanggungan jawab. Tapi di antawis sok ngalanggan teh Kang Adiguna anu pangseringna. Pak Adiguna anu sering wakaf sanggem biduri oge apa? Sanaos mendak kahemang naon bae Jaka teh kedah nempas seriusan bibi heula. Oh iya mangga siap. Kan tadi sudah deal. Jaka mesem kaeraan. Tali kutang biduri ngeleke deui. Gelenyu mahna imut. Farah cet. Betah di Indonesia cek pikir Jaka. Geus kitu mah sargep deui sanggeus sasadu minta maaf pedah geus nyelang caritana. Keukeuh peteukeuh piranti teh karsa ngagugurkeun kandunganana. Kumaha? Keukeuh peteukeuh teh karsaeun ngagugurkeun kandungan. Padahal ku bibi teh tos disarioskeun ka dokter anu. Sanajan heueuh ku biduri ditembrakeun kumaha pibalukreunana. Mun eta jabang bayi terus lahir ka dunia. Bayangkeun weh. Tapi manehna keukeuh nyarita yen hayangeun boga anak.
Kalaku kekeh ku bibi diantep tah. Dibiarkan saja. Rada kehel bibi oge harita teh. Basa kakandungan mimiti katara piranti geus teu kaduga narima semah. Atuh gawena teh numpi we di jero kamar. Tah, di dieu ahengna kayan abdi duaan teh. Aneh. Bibi Rido ngabayuan piranti sajero teu sanggupeun narima semah. Manehna di sina reureuh bae bari nungguan si Utun Injibrol. Nanging Gusti Nu Maha Agung wenang. Nah atuh ari brol teh orokna awewe. Kalah indungna nu dipundut teh. Lain orok nu tutuah teh dosa sarta engkena bakal nyandang wiwirang. Nya gede nya panjang. Piranti nu maot teh jaka. Piranti. Biduri eureun heula nyaritana. Punten. Rada dareuda nyebut puntenna, teu tahan ku murubutna Cipanon. Mireungeuh kaayaan anu samodel kitu jaka asa jadi lagojo nu kejam. Kalayan teu tatap pasini deui, terus maksanya sedek manehna nyaritakeun kahirupan kirana. Biduri nu tina hal eta mah kaitung jelema nu teu tuah teu dosa. Maka dititah nyaritakeun kahirupanana anu geus kaliwat nu biheung ku manehanana oge keur dipopohokeun boa. Wangi kang adiguna sumping ka bibi. Saparantos sagitu laminan teu dongkap. Perlu kauninga anjeunna mah tara nganggo nu sanes. Mung ka piranti wungkul. Karepna mah piranti ge bade ditikah eta teh. Ngancenna garwana kagungan panyawat garwana teh. Ari panyawatna nyaeta panyawat barangasan. Sareng gaduh sifat nekad. Aduh puntennya ieu rada serak deh teh karo. Sumon teh sawios. Teras kumaha? Tah, paureun upami kauninga corogeuna nikah deui. Sieun kumaha onam panginten. Basa kang adiguna ningal orok nu sakitu lucuna tur piranti tos tilar dunya anjeunna ngaruk. Orok dicandak kalawan dicantenkeun putrana. Biduri teh hati-hati pisan, sangkan teu sasanggem ka sasaha oge. Katambih-tambih diancam ku Kang Adi teh. Malih biduri dipiwarang liren tina padamelan nu hina. Disebat ngancam da sanes pangintennya. Yang ngajait bibi we lah. Cek kasarna mah kitu. Konsekuen cek biduri oge. Nyarios kitu nate bibi dicantetkeun padamel di perusahaan pemborong bangunan. Dugi ka ayeuna. Jadi ieu bumi sapuratina pamasihan anjeunna. Syaratna mung hiji, nyaeta tutup mulut. Tos kenging naros, abdi tos kenging naros. Sok mangga ayeuna mah. Tapi ulah anu terlalu privat ya. Live biduri we nya. Jaka unggek burilak ping-ping bodas ngaburilak. Basa pribumi teh tumpang kaki. Gelis meureun indungna kirana oge moal jauh ti anakna jeung bibina. Nu ayeuna keur ngaragoci kopina
Gitu cek pikir Jaka dina mangsa harita. Bari pok ngomong kalayan Daria. Nah kirana terangan riwayat hirup nu salasna. Dugi katilarna oge henteu. Pak Adiguna osok amangan ka dieu. Tara, nei. Mung upami aya pesta tanapi diulam tuang bungkul. Kusaha? Kirana lah. Ku kirana sok ngahajang ngadon taruang di dieu sareng ramakukutna. Teterangan kirana oge. Yen Pak Adiguna teh sanes ramana. Henteu. Dugi ka iraha eta teteranganana. Dugi kayo henteu. Nah atuh bibi make ngadongeng ka abdi. Jaka, dengerin. Karena bibi heran. Naon margina kirana nanaroskeun. Nanaroskeun naon? Ya, dengerin sama kamu ya. Bisa mingguan deui kacilaka mapai ke naon margina Garnida tunanganana mutuskeun kirana kalayan ngadadak. Padahal 5 sasih deui maranehna oge bade dipangantenkeun. Kumaha sanggemna? Harita enjing keneh kirana dongkap bari ceurik euriheun. Nembongkeun serat ti Garnida. Dina serat teh kaunggal yen Garnida kapaksa mutuskeun hubungan saterusna manehna balaka. Yen saenyana tos gaduheun garwa di Australia. Urang Indonesia keneh nu sareng tolabul ilmi kaditu. Padahal saparantos ditaleku kirana tetela Garnida uningaeun Garnida teh yen kirana teh anak jadah nu tehir teu lahir sareng Adiguna. Saha nu ngawartoskeun ka Garnida? Alam. Saha Alam teh? Putra kawalon Adiguna. Alam cek gerentes Jaka na jero hatena. Ras inget cek Pak Adiguna yen bison teh ngaranna Alam asli nama. Mitra kaum dangu. Rada nyingrai pepedut nunutupan kulawarga imah agreng tungtung Bandung teh. Bison dulur tere kirana nu cek Pak Adiguna gelo mustahil nu gelo segala nyaho. Tur bisa nyarita kalawan bener entep seureuhna. Moal boa bison dianggap gelo pikeun nutupan karmiju dan jalan hirup nu geus disorang ku Pak Adiguna. Jaka na jero hatena bari pok kedal Inglisan ditujukeun ka biduri. Kumaha ngawitanana cenah Alam nyanggemkeun yen kirana sanes putra Adiguna? Ngadenge pertanyaan sarupa kitu kalah kaneuteup biduri teh. Sanes kanggo dikorankeun kan Jaka? Bibi cangcaya keneh bibi ka abdi? Bibi yakin. Wartawan sanes jalmi tukang ucah ngaceh kawirang deungeun. Bibi yakin, I am sure. Jaka mah komo deui. Wartawan nu tos tolabul ilmi sakitu lamina di mancanagara. Nutos sakitu lamina jantan wartawan. I am sure bakal langkung terangkan kode etik jurnalistik sanes. Laras? Tak gitu semohon. Enak atuh. Ya. Teka aja awitana nama. Alam mika cinta kirana. Dugi kahiji mangsa manehna bade ngaroga hala kasucian kirana. Tapi kirana tiasa ngejat. Dugi ka wangkid eta kirana nyangka Alam teh rakana pituin. Ari sangkaanana dugi ka bade marakosa, margi Alam teh gaduh panyakit saraf anu sawaktos-waktos kumat. Kirana nyanggem ka Garnida. Garnida benduk teu percayaeun yen Alam gaduh panyakit jiwa. Lantaran cenah dina cacarita oge logis weh. Harita Garnida ngelingan Alam, nangingnya harita Alam nyarioskeun kajadian nu salaresna. Waktu kirana orok berem, Alam tos umur 8 tahun. Manehna apal tur inget yen kirana candak di rumah sakit.
rupina kanya Kang Adi sareng garwana kawas ka putra pituin nyebabkeun alam syirik. Cek Biduri kalayan pajang rebar. Atuh bray James Bond teh mitra asa menang bong bolongan. Boa cenah cek pikirna kirana teh dihaja dipayahan ku si Bison alias alam teh. Ingat basa tepung jeung dirina maehna nyarita kieu. Mun harita enak nurut mah ka Bison cenah entong make mobil eta pasti enak salamet gitu. Lantaran ngan hanjakal caritaan Bison teh tekebat ngan eureun dipas nyebat lantaran wungkul. Kusabab kaburu digaok ku padiguna teh malah diusir pisan. Titah indit ninggalkeun Jaka nuker paduduaan jeung padiguna. Mitra kaum dangu. Hartina Bison nyaho aya karuksakan dina mobil eta. Biheung dicare ku padiguna teh ngan saukur pupulasan bungkul. Miceun salasa. Sanyana mah memang diajangkeun keur kirana. Ngarah manehna palastra. Tapi lamun nuduh kitu wae tangtu salah. Dataya buktina hiji-hijina jalan Jaka kudu ngobet katerangan ti si Bison. Alam uning apisan yen kirana kalabat ahli waris anu bakal nampi sebagian tina kabeungharan Kang Adi. Kang Adi kacidanya anak kakirana teh marigi anjeunna nyangka sanu terang memang enyaan eta teh putrana. Sabab piranti sasarangan nampi Kang Adi guna di kamarna. Kumaha maksa teh? Masana kumaha bi? Enya piranti sesering nama nampi Kang Adi di kamarna malih saminggu noron di booking we eta teh ku anjeunna. Saminggu di booking. Yakin ayeuna mah Jaka teh. Yen imah agreng teh ramijud. Ramiju 12 terang mitra Ramiju 12 horeng kedok malulu wakap teh sumbangan teh ngan saukur jadi kedok malulu. Tapi nah jelema anu sok milampah kitu ukur ka hiji awewe lacurna teh ngan saukur ka hiji awewe wungkul. Eta nu jadi pertanyaan dina pikiran Jaka dina mangsa harita. Bari ngingsapkeun Biduri deui adiguna teh asa bingung rek disebut lalaki nu lampahna euwah-euwah. Mitra kaum dangu setia dongeng manganggang nuju ngadangukeun manganggang ngadongeng. Singkat ieu carita. Sanggeus ngarasa cukup menang katerangan ti Biduri, Jaka terus amitan ras kana dongeng nu Biduri dicaritakeun bieu. Yen manehna teh cenah urut pelacur paingan alangah elengehna jeung rindatna make hayang ngadoja. Ting memang nya kitu, ting memang ngan saukur parasaan Jaka wungkul. Saterusna ieu panalungtikan teh bisa hasil lamun Jaka bisa ngobet keterangan ti si Bison lantaran di manehna maya keterangan ngeunaan kahirupan pribumi anu cek Biduri mah private life di jero imah agreng nu aya di Maribaya, di jero imah Sigrong anu aya di Tungtung Bandung. Hartina ayeuna keneh Jaka kudu ka imah agreng eta
tapi sanggeus menang berita keur koran tangtuna oge. Mitra kaum dangu, kocapkeun isukna. Jaka geus nyampak di kantor polisi, masih jempe keneh sakitu geus beurang oge. Nu pinuh teh bagian nu nyieun SIM we. Di tukang ngabarak kendaraan hasil razia. Barang rek asup ka rohangan Intel, papaliwat jeung Pak Komar ti Bin Maspol ukur ungeuk. Kamari menang berita pancolengan nu alus ti Pak Komar teh. Nah poe ieu aya kitu berita nu alus deui cek Jaka na jero hatena. Alah jakal pahudor itu nyampak. Padahal aing hayang nyaho terus na kasus pemerkosaan di Jalan Melati teh ya. Cenah aing terus disusut. Ngan menang beja Pak Imin batur sarua wartawan kriminal. Geus kaditu cenah tadi isuk-isuk. Cenah meh ngilu ka tim nu nyusut ieu perkara. Jaka poeta mengan ukur menang 2 berita ngeunaan panggelapan uang palsu jeung kabongkaran di Jalan Batu Hiu. Kulan lain panggelapan uang palsu panggelapan susu palsu segala maknya cagar. Aduh mitra mitra kaum dangu tidak nyamah terus meh ngajug-jug ka kantorna. Teka catur di jalanna barang anjog sup Jaka asup ke kantor geus rame ku suara mesin tik sararea keur nyarieun bebenangan balang siar poeta. Mitra kaum dangu, pas sore nepi ka imah agreng tungtung Bandung teh geus ngakayuh ka asar. Rada lila sote, rada lilana kusabab tadi di pasar Lembang meh jajan colenak heula, da asa karasa lapar beteungna teh. Can kaburu dahar beurang. Panto besi nu jangkung jeung tohaga katenjo geus digembok. Tidid Jaka nyadakeun klakson sababaraha kali. Nisarahan tukang kabon nu keur nyebor. Tapi lila pisan kakarak meh nyamperkeun. Pak Adi Guna aya? Aya Pak. Nuju kulam. Bisa kuring asup. Bapak wartawan, punten pisan. Sanggem Pak Adi anjeunna moal tiasa nampi deui tamu. Cek awewe kolot nu basa eta make kabeh bodas teh. Ngurunyung ti tukang gentang kal camara pendek. Saur saha? Bapak parantos pesen ka abdi. Upami aya bapak wartawan nu kamari ka dieu cenah punten teu tiasa nampi. Ngadenge kitu atulang Jaka ngahulang bari ngomong na jero hatena. Nyaan ngondang kacurigaan kalakuan Pak Adi Guna teh. Kumbung na ngondang wartawan hasil kanyahoan kitu. Yen sanyana mautna kirana teh lantaran dipaehan. Atau paling seetik aya rencana dipaehan ku Bison. Sababna Bison sieun kasoro rezeki. Ayeuna mah nu kudu ditanya teh hiji nyaeta Garnida, anu kadua Bison, anu katilu Nyonya Adi Guna. Tapi kumaha carana nya? Sangkan bisa asup ka jero imah misterius teh. Mau babaturan we kitu. Tapi bisi diberitakeun deui. Mangkaning biduri omat-omatan pisan apanan. Sangkan ieu Rusia teh ulah dipake dagang ku koran-koran. Tapi ketang kumangke we lah
Nu penting ieu misteri kudu kaboker. Jaka ngomong sorangan, bari terus indit ninggalkeun eta tempatan. Datang ka imah Jaka henteu terus cucul-cucul, tapi terus ngagubrageun maneh ka tempat sare. Breh dina bantal aya surat, apal aksarana. Ti diah, brai dibuka. Cenah ke sore ditungguan di toko buku Jawa, aya buku alus belieun. Dia nyanya, mangga sayang, mangga. Cek Jaka na jero hatena. Jaka moal mama heula. Indung Jaka ngagentraan. Enggak mah, sakadap, tembal Jaka. Mitra ngaranna ge Indung, anak geus jebrog oge teu waleh we dianggap budak bolon. Karunya kirana mah teu kungsi ngasaan ka Nya Indung. Dedeh teuing, paingan cenah teu betah di imah. Paingan, kitu cek pikir Jaka dina jero hatena. Singkat cerita isukna di kantor, basa Jaka keur ngahuleng jero joy aya akal. Kudu boga partner. Ari partner lalaki moal cocok. Kudu neangan partner awewe nurutan manganggang. Pikeun neruskeun ieu panalungtikan. Ras we kasumi wartawati geulis. Kulan kumaha? Oh, upami lalaki mah loba sirikna, loba irina. Ras we kasumi wartawati geulis, pasti daekeun dibawa gawe. Piraku atuh ku Jaka kasep nolak dibawa gawe. Tinggal nungguan datangna. Biasana jam 8 kakarak kurumui si eta teh. Jeung enyana pukul 8 teh kakarak hol ngalenghoy bangun leuleus. Capeun meureun. Da penting tadi manehna kapapancenan mengcover pagelaran musik rakyat di gedung kesenian. Basa digebah sumi ngarenjag. Si kasebelan Jakara Wog sia. Anggar nyebut teh Jakara Wog. Pedah kungsi barang ngabaso. Mahena beak samangkok, Jaka beak 3 mangkok. Dasar wartawati. Pikiran anak teh hirup teradaek eleh omong deui. Kawas tukang dongeng. Mending ngalenghoy atuh nu geulis teh. Gandeng sia merayu. Gelis di injaman buku mah teu mere kopet ah. Atuh da salah nu nginjem. Buku anyar geus rek dibawa. Gandeng kopet we kopet. Jaka seuri nineung ku gadeudna kasumi teh. Mojang wartawati nu buukna sigale didai. Komo basa mehna terus ngaluarkeun sisir. Gesruk nyisiran bari dangdak dengdek. Geus lah gelis. Jaka ngagonjak. Tang tuwe gelis mah. Bari kita hayang ditaksir ku Yahudi mah. Nya atuh. Langke dipangmelikeun buku mah tenang we, nu penting ayeuna daek teu dibawa gawe. Sok buku na heula atuh. Manya populur memeh mantun. Naon artina teh? Ari ngaku urang Sunda, tapi teh nyaho nu kitu-kitu acan. Hayang buruh memeh gawe artina teh. Kudu kitu ka Yahudi mah. Bisi jalir janji. Galak-gak Jaka seuri. Tapi sanggeus di bejaan mah jujutanana tina hal mautna kirana anu ngandung misteri manehna okeun. Sok sisir ditendeun terus nyanghareup ka Jaka. Mitra kabujang seep cak urang tenden heula di handeleum hieum
gesan sampuraneun cag urang tunda di Hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.